Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syarang syukur urang sanggakan ka Allah subhanahu wa ta'ala anu maha agung. Dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarangan dina acara ieu. Hadirin anu dipika hormat, beriman kana kodo jeung qadar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Selain ti eta biasa oge nyadarkan urang ieun sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur Allah subhanahu wa ta'ala. Matak ayana qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang salira ulang hidup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun katetapan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teh kudu tawakal da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadaya moal tiasa ngindar ti ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Deuk nu hade deuk nu goreng sadayana tos diatur kumaha kawasa. Iman kana qada jeung qadar ieu oge biasa numbuhkeun kenikmatan ti Allah subhanahu wa ta'ala sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala salawasna. Sakieu heula pidato ti abdi. Upami aya cariosan anu marana di hate abdi nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.